masa ulanganan Marina juga ke Madalang. Ya lo, si tempat teh bener-bener imut pisan. Adam kok mada ya teu bisa ningali sunset siga kieu tah. Harga rotinya teh mulai dari 15.000-an aja. Teh mimiti donat kulit isang krosong pokona manu amis tuh asin sagala aya. Ari bek teh mereka teh baru ngeluarin menu baru namanya teh Monbun. Cenatanya keur aya promo 90.000 udah dapet 3. Ya lo, saking ku niat mah ieu tukang roti aing mau keganyeun lagi ngadadak siga kieu tadi hadapan mata. Orang ni silawakeun teh alas, aing mah bener-bener seger pisan ya si Monbun aing mah. Jejer liah singa teh waduk, ha. Teh mah ngeunna pisan. Mana ini dipakekeun es krim jeung bunga-bunga siga kieu malas. Si rasana teh bener-bener unik pisan. Kumaha deui si combrom naon ieu teh Lotus pokona mah bener-bener ngepros pisan teh si jerona teh. Dik bali 50 juta kali barudak. Ieu teh mah ngeunna teh. Wah, bener-bener ya masih cinnamon coklat teh juara dunia aing mau kudu cobaan tah nu ieu. Lamun hayang ngamilu asin-asin mah kalau mah tinggal pesen si kresong anu aya kejuan aja sosisan ieu. Barang diberewekeun teh alas, sosis